Assalamualaikum sampurasun wilujeng wengi wargi sadayana menawi kaanggo sim kuring bade medar carios nyambung di ieu rohangan hapunten boh bilih dina ieu carios aya nu kasabit nami keur alit asma dewasa tur kajantenan reka carios nami tempat nu sami eta mah mung sakadar kalarasan wae sakali deui hapunten anu kasuhun nyanggakeun. Eta buta tenyahuun jeung tersadar aya nu nuturkeun di tukang, malah eta buta teh lila beuki lila mah terus ngaletikan jirimna sarta wujudna robah jadi manusia dina rupa mangkasam. Atuh puguh Mang Diman teh jadi ngaranju kaget barang ningali eta kayaan. Ras inget kana pengalaman ka tukang nalika mangkasam ngontrog dumeh anakna di hareuyan ku jang itu nepi ka boborot tuurna getihan. Ingat kadinya Mang Diman jadi rei nafsu sebab pasti anu ngawadalkeun anakna teh mangkasam jalmana. Lantaran aya bukti peuting harita aya korban. Kukituna geus teu loba deui mikir panjang Mang Diman gancang ngagajlang luncat tinu bala laju ngagabrug ka mangkasam ti tukang ngajadikeun ngaranjuk kaget sabab beheungna aya nu ngadengkek. Pasti sia mangkelukna nu geus ngawadalkeun anak aing teh rasakeun yeuh wawalesti diri aing. Hiuk cebrot puguh ciri mangkasam terus ditonjok ku Mang Diman satakar kebek. Aduh sayu kurang aja nanaran ye teu puguh coh ngeggelan kuring sagala. Mangkasam gugurin jalan bari nyarita. Si kuleungeun katuhuna ari tarikat meta nyendul hulu angen lawan anu tumrapna lain deui seulna. Cengkraman kana beheung musuh kapaksa dilesotkeun. Set cekuk. Aduh, Mang Diman bari nyebut aduh dituturkeun ku awakna. Mayageng ka tukang biwir sumengir nahan ka nyeri. Mangkasam gentak mali ka tukang nyang hareup ka Mang Diman. Geuning anjeun Diman kunaon kelakuan teh jiga anu burung narajang ka kuring teu pepuguh. Mangkasam palsu memang seukeut batina sanajan kakarak tepung harita tapi langsung nyaho saeta jalema inget yen Mangkasam asli wauh ka eta jelema. Setan teu kudu loba tatanya deuleu aing nyaho sia muja ka buta sarta tukang numbalkeun nyawa batur ka asup anak aing oge nu kungsi ngejailan anak maneh si Asep anu rada gelo diwadalkeun ku maneh maotna. Dendam si laing teh kasam. Mang Diman panona jadi semu buhurung lantaran ngagidir nafsu dirina yakin Mangkasam anu geus ngawadalkeun anakna teh. Caturkeun di jero imah harita teh bina anu memang teu daek sare ti tadi keneh sebab melang ka keselamatan salaki sok sieun kumaha melantaran di luar gujur daya buta ejo. Tapi hari ayeuna ngadadak aya anu ribut di buruan imahna atuh biinah teh jadi curinghak nita budakna carecing di jero kamar. Sedengkeun biinah gancang buru ka tengah imah bari ngajewang nasapu jeung paneunggel lantaran kadenge aya suara salakina nu keur hoghag jeung batur arek pangmelakeun. Tapi bina teu wani keluar di jero imah ngadon ngintip
tina liang bilik anu molongo merhatikan kayaan di luar. Kang Kasam ngadon ribut jeung sahanya pelang siang ting buah-buah bangsat nu arek unggah ka jero imah ngan kaburu datang dihalangan ku salaki aing. Bina ngagarandang ngomong sorangan bari can sidik kana rupa Mang Diman mah. Sedangkan di luar kadenge Mang Diman susumbar beungeutna euceuy ngembang wera ngan hanjakal teu ciri sabab kaayaan teh keur wanci peuting. Ukur sora huntuna anu kakerot nahan kanyeri. Ari Mang Kasam kadenge ngalanggak seseuri bari nyarita mapanas lawan. Sok sia hari nyamah yakin anak maneh diwadalkeun ku aing. Arek kumaha sikap si laing ayeuna. Mang Kasam kago kasong harita terus nangtang ijen ka Mang Diman. Mang Diman cerina panas asa disebit jeleng luncat hiuk perep anu buleud ngahiung bangbaraan ngarah kana careham lawan. Gilak Mang Kasam gancang ngagilak ka kenca miceun serangan lawan sekaligus newak leungeun lawan bari dibantingkeun awakna kana lemah bangun anu hampang naker. Gilak suk ploset keup kelawang koleang kedebut. Aduh, Mang Diman ngegero deui tarik nahan kanyeri. Gep pundukna diangkat ku Mang Kasam ka luhur terus dibantingkeun deui awakna kana lemah satarikna. Keleuweung koleang kedebut. Aduh. Pikeun kadua kalina Mang Diman ngegero tarik nahan kanyeri awakna nyeri satulang sandi. Mang Diman bener-bener kaget sabab Mang Kasam boga tanaga anu bedas teu lumrah jeung jalma sejen. Tapi lain bae Mang Diman wungkul anu ngemuka kaget teh malah bina oge sarua lantaran salila dipi hukum ku Mang Kasam kaayaan Mang Kasam teu mibanda kekuatan nu rongkah samodel kitu. Gerentas bina ngagarentas dina jero hatena. Geuningan Mang Diman eta teh sarta nyebutkeun ka Kang Kasam muhit ka buta aing teu ngarti kunaon eta jelema bet ngaco kitu nyaritana. Bina karak sidik kana rupa Mang Diman leuwihna ti kitu ngerasa heran lantaran nyebutkeun salakina muhit ka buta sagala harita teh. Bina teu percaya kana dadenganana Mang Diman jeung Mang Kasam geus parancuh deui dina tangtunganana. Mang Diman bingung sabab teu mawa bedog ari hate ngegremet hayang narok sirah musuh atawa nyapatkeun beheungna hayang puas meureun bisa males pati anu jadi anak. Tapi duka ting ti mana nyokotna leungeun Mang Kasam nyaho-nyaho geus neupeul dua bedog jeung sarangkana sarta hiji dialungkeun ka Mang Diman bari pok ngomong, "Naon curang cideung maneh Diman? Maneh butuh pakarang seukeut yeuh ku aing dibere sarta hayu cuang ngadu jajaten begalan pati jeung diri aing nepi ka modar sia sebab aing teu sukaning ati dipitnah ku maneh deuleu Diman." Mang Kasam ngahaja nyarita kitu sabab nyaho aya anu ningalikeun di jero imah katut warga anu harita karak rabul daratang muruka eta tempatan. Lantaran kageteun ngadenge anu ribut tiburuan imahna Mang Kasam ngan hanjakal warga teu kungsi jelas ngadenge kana omongan Mang Kasam dina waktu harita. Srepet kurilap Mang Kasam anu pangheulana ngalugas bedog tina sarangkana kot ka gugudi pelapan katojos ku sinar bulan. Mang Diman ngageter hatena nafsuna beki muncak ngajedikeun dirina eueuh kasieun kajeun yang hareupan Mang Kasam teh buta hejo anu penting dirina yang bisa males ka nyeri anakna diwadalkeun ku Mang Kasam. Mang Diman tuluy ngarongkong nyokot bedog anu ngagoler dina luhur taneuh terus dipesat tina sarangkana sedengkeun sarangkana terus dibalangkeun rada jauh. Srog Mang Diman jeung Mang Kasam pada sayaga deui diri pikeun neruskeun hanca tarungna. Sekedaran malir umpama dua jawara arek anu arek ngadu jiwa
Kabeh warga ngan ukur pating kecawis jeung baturna di barung ku gogodag waktu ngabandungan eta kejadian. Aki-aki kolot hayang pangharepna lalajo jika nama kot ka sesebret ngadupakan anu sejen. Eta si Abah kunaon sesebret gitu Abah, hayang kasabat bedognya si Abah mah meuneunan cek jang omes warga eta lembur. Si Abah nganon nyeh seuri bari ngacungkeun jempol leungeun katuhuna kaluhur bari nyarita. Nya pogowe jika Abah eta mah ujang. Ingat Abah kan ngora kitu pisan jago kana gelut. Mun aya garong ka imah teh mah tara meta tulung ka batur ku Abah mah dilawanan we sorangan. Is sanes kitu Abah maksud kuring teh Abah arek naon karep hayang kasabat ku bedog deket-deket teuing nempo teh na teu sieun ku Mang Kasam anu keur ngamuk ngelawan bangsat jang omes nyangkana Mang Kasam teh gelut jeung warung loba anu teu wauh ka Mang Diman. Atunya Abah mah gelut na oge ku peureup wae tara make bedog ulah kawas Mang Kasam jeung eta jelema gelut teh make bedog nah teu sarieun ka kade kitu eta teh. Eta si Abah ngadon lumpat kana peureup saha barina oge anu moji ka Abah da Abah mah salayan ti sarewang teh geuning gede Rahul matak pantes ketelah teh Abah Rahul. Ulahnya Abah rada agul teh agul peda Abah baheula kungsi jagoan pinter gelut gitu lain kitu Abah nah aing mah kabina beda teuing ciri teh jang omes lieureun ku Abah Rahul lantaran saliwang. Sedengkeun Abah Rahul kadenge ngomong deui nya heueuh atuh kudu dibantu ari jang omes matak ayeuna Abah teh rek kaharep nyaksian anu tarung bisi jang Kasam kadeseh ku musuh tinggal Abah anu maju. Jang omes teh nyarita deui ukur gogodag bari rumenghap keur kitu di tukangeunana aya nu Noel horeng warga sejen. Atos jang tong dilayanan si Abah mah tos kolot karujak konda si Abah mah kitu kanyaanana kayanana angguran. Atos jang tong dilayanan si Abah mah tos kolot karunya konda si Abah mah kitu kayanana angguran mah tuh tingali ku jang Mang Kasam jang muspuna tos silih tarajang deui cek eta warga rada umuran jeung memangnya Mang Kasam katut Mang Diman geus silih tarajang deui dina tindakanana anu leuwih galarang tur matak power anu nempokeun sabab ayeuna mah gelutna oge make pakarang seukeut. Hiuk rilap Mang Diman metakeun bedogna naratas ngarah kana beuheung lawan ku Mang Kasam gancang dipapag ku bedogna kembang seuneu pating buricak mangsa kadenge dua pakarang bantrok. Hiuk tentrang koleweng bedog Mang Diman ngoleweng kagigir leungeunna karasa mani singsireumeuun dina kaayaan Mang Diman masih ngemuka kaget Mang Kasam nyusul tepus ku panarajang susulan bari bedogna ngarah kana beuteung ngelawan.